Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jamparing nu ngajak eling bagian kadalapan. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel, tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Goro Bacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Teras Mang Cecep Goro Bacep ngahaturkeun nuhun ka pamirsa anu parantos satia manco ngomen, ngalaik oge nga-share ieu dongeng-dongeng Mang Cecep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Diduruk binasanya sing horeng teh Ahmad Kadmina gogodag bari semu ngahulang nu mawi teh ge sanes lumayan ngaguna sitana teh terutami mah ka kulawarga abdi. Sok angot ka abdi pribadi mah margi aya gantar kakaitanana seueur nu mararangot ku almarhum Kang Dana atih cuma limba sarta curucud Cipanona. Munti berang mah meureun katarating paralakna Cipanon kana pipina teh. Kinten-kinten tabu sabaraha urang bakal tiasa dugi ka lembur taraju teat. Ahmad Kadmina ngareret ka ati sanajan remeng-remeng tapi beungeutna katempo meusan bubuhan rada lenglang di langit. Turu bentang sanajan teu loba aya wae hiji dua ting carileuk. Kinten-kinten wae kana subuh bakal pisumpingeun teh walon atih. Tebih oge nya nu bade dijugjug teh Ahmad Kadmina ngahulang. Kantenan kumapah kawas kieu mah kana 4 jameun wae lamina teh. Kawantu poek urang mapahna utag atog tembal atih sakapeung-sakapeungeun maranehna sok rajieun tunduh. Poek mongkleng butarata moek kanu lalempang di alas bandawasa ciang-ciang ngalelewang ngageritna sora jangkrik mata kalaletir pikir bulu punduk ting paruringkak keung pabaur jeung nalangsa. Tambah keung Ahmad Kadmina ngahariring bari nyangkeh nu geulis supaya hatena kapepende itung-itung pangrajah di waktu peuting. Raja Peuting nu ngadingding cahya hideung sabuana jin setan hewan sakehe ilang ku rajah kaula insun rajah pamunah punah kayu katut batu sakehe siluman alas. Kitu cenah pamirsa eta na teh. Naon ieu na teh pangrajahna teh nya. Balebat ti belah wetan sinar pajar hurung mancur cahyana gumilang lir emas nu diawurkeun di sisi langit ngempurnya angan buana panca tengah nyuaykeun lelangse barabai megana nyingrai langit biru nyang keredong lir payung karaton. Angin subuh humili wir tiis nyecep tembus kana kulit nyulusup kana sungsum balung. Kadenge ti kajauhan hawar-hawar sora hayam kongkorongok peting pelentung sorana luhur kamanggung nandakeun deukeut ka lembur. Geuning tos subuh ieu teat tuh sinar pajar mani mancur Ahmad Kadmina nunjuk nuduhkeun ka belah wetan. Alhamdulillah leres we Kang paingan mani kalintang tirisna sareng tunduh kieu panon abdi
tekaraos urang mapah teh gening, tembal atih bari tuluy lempang na rada gancang, dumeh rada anggang, geus kaluar tina leuweung geledegan. Engkang ge sami ngaraos rungsena mah, keun manawi engke tiasa mondok heula sakedap mah di Mama Jamal, tembal Ahmad Kadmina ngareret ka atih. Ayeuna mah jelas banget atih katempo bareueus ka ibunan tur kaanginan nu sakieu tirisna. Leuh, eta rarai mani bareueus kitu. Sareng eta panangan dugi kasapertos nu carucukan, tiris rupina mah nyaat. Ahmad Kadmina bari tuluy ngusapan leungeun atih ret kana beungeutna. Sernad karasa kana jajantung mimiti nyaakna angin geget di waktu subuh. Hiliwir ka asih nembus batin angin panggeuing hate nu ngarungsing. Kang, tuh tos katinggal tingrung gunukna lembur. Waasnya Kang. Atih Noel cangkeng Ahmad Kadmina sorana munggah noroktok, tirisna kulit pabaueur jeung asihna atisan ubari. Sumuhun we nya, dupi lembur nu bade ku urang dituju teh nu mana? Tah nu palih dieu Kang, didinya pisan bumina Mama Jamal teh. Geura bumina ge pangagrengna, kawantu anjeunna mah jalma beunghar. Jawab atih bari curugna ngacir nuduhkeun lembur taraju. Ke dupi eta nu kapungkur sasarangan teh mang naon geuning? Oh, Mang Misnan, atih nyerengeh bari ngareret. Tah Mang Misnan, di mana lemburna teh? Sumuhun didinya ngajajar wae sareng Mama Jamal. Margi manehna mah kasebat pakacarna Mama Jamal, tembal atih bari ngareret deui. Lempangna antep silih kaleng, atih masih montel dina cangkeng. Sok komo ayeuna kakarapikeun ubar tiris ku ayana kitu mah, tiris oge teu pati teuing karasa. Mangga atuh urang rada enggalan saeutik mapah naat, supados enggal dugi, enggal liren sareng enggal ngalandongan hawa tiris. Saorana ari di bumi mah Ahmad Kadmina ngajak rada gancang. Sumuhun Kang, abdi ge tos teu kiat ku tiris. Sareng ieu hoyong ngalungsar ngalempengkeun suku. Lah kumani pararegal kieu geuning, atih memang rada jingkrung. Jabiti kitu teh, ongkoh atih mah nuju ka kandungan. Mudah-mudahan wae sing kiat, sing aya perwatek kiat tinu nuju dikandung. Ahmad Kadmina ngupahan ka atih. Laras, jabang bayi utun inji, wayahna dibawa sarakah, turun gunung unggah gunung. Moga-moga anjeun sing mulus, boh dilebat kandungan boh di mana lahir. Ganjaran ibu nuku ibu diharapkeun pisan. Kalayan mudah-mudahan anjeun nu bakal bumela ka ibu, bumela ka manusia jeung bangsa umumna. Kalawan hidap sing bisa nebus darah nu jadi ramah hidap. Teu kuat cipanon nyalangkrung sedih perih hatena langsa kokolebatan rupa nu ngayugakeun sang jabang bayi. Kunaon bet ngembang cesocaat? Sangga mengkang ge ulah sok ngemut-ngemut teuing nu parantos mulih. Keun mugi-mugi wae ku urang doakeun sing aya dina tempat nu samulia-muliana di alam baka, ditampi iman sareng Islamna. Ahmad netep bari dumareda. Sedih Kang, ras kanu ngayugakeunana nu sakitu luhur cita-cita ngabela masyarakat tanpa nu dipamrih. Kantenan saha nu teu nyeri dikantun ku caroge, nanging urang sing emut kana salira ku anjeun. Mudah-mudahan engkang tiasa nyerengan kaat. Katampi Kang, sanaos ayeuna ge teu kirang nampi kana kabelaan engkang ka abdi. Mudah-mudahan cita-cita engkang oge tiasa kalaksanakeun. Atih dumareda sorana semu pegat-pegat. Teu acan kasebat bumela sakieu maat. Wajar wae kasebatna ge kasaha deui silih titipkeun diri, nyangsangkeun badan, puntangan akal tarekah teh iwal ti sareng papada jalmi deui, tur nu saihwan cita-citana, tujuan nu sami pisan. Tah eta Kang lemburna teh kalaresan ayeuna tos siang, moal burung tos garugah. Teu karasa gok ka sisi lembur taraju nyaeta lembur Pak Jamal nu kumaranehna dijugjug.
Di marajid keneh boalnya Kadmina melong kana hiji masjid. Parantos bubaran wayah kieu mah Kang, margi naretepan subuhna teh. Tadi tabuh 4:30 dugi kaparantosan wiridan teh tabuh genap. Malum di kampung sisi gunungnya tabuh genap teh masih poe keneh. Dalaras atuh mangga Kang tah kadinya jalana. Jalan nu ieu sumuhun nu eta engke lebat ti lawang pagar atih nuduhkeun jalan nu asup ka kamar. Pak Jamal harita keur ngadederak siduru isuk balik ti masigit katirisan. Maklum hawa gunung sakieu nyelecepna. Punten atih pupuntenan ka imah Pak Jamal. Mangga surah Pak Jamal nembalan ti dapur. Kulutrak numukakeun panto lol istri Pak Jamalnya eta Ibu Murnah nonghol manehna olohok heula bari neuteup ka atih. Aeh geuning haturan Neng, sanggeus sidik mah Bu Murnah teh mani ampir ngarontok. Nah saha eta teh ibuna? Pak Jamal nanya ti hareupeun hawu. Neng Ati sareng ieu carogena. Neng Ati sareng carogena. Mangga atuh enggal kalebet. Pak Jamal rada ngahulang dumeh rada teu percaya da salaki Atih mah geus maot. Mangga geulis. Mangga Aden lalinggi. Bu Murnah dagdag degdeg nakara kata tamuan teh. Sup Atih asup dituturkeun ku Ahmad Kadmina. Pak Jamal mah geus murelang we neuteup nyidikeun nya laina meureun. Haturan Mama kumaha damang? Ambuing Nyai. Haturan teuing mana caroge teh. Pak Jamal sanggeus sidik mah mani sirikna teu ngarontok. Hatur nuhun Mama, sumuhun. Iya Mama, Atih rada asa-asa sabab danu ditanyakeun caroge sedang iya mah lain. Duka naon kasebutna kabogoh dacan puguh silih pasinikeun kakaraba barengan wungkul. Ngenalkeun Mama, abdi Ahmad Kadmina, solongkrong manehna silaturahmi. Oh, muhun, wilujeng tepang, wilujeng sumping karorompok Mama. Nuhun Aden kerasa rurumpahun. Pak Jamal neuteup ka Ahmad Kadmina nyidikeun rupana. Sawangsulna hatur nuhun kana panampian ti salira Mama kalihna Ibu. Ahmad Kadmina bari gek deui diuk sanggeus sasalaman kadua-duana mah. Mama teh bade enggal tumaros kumargi aya wartos ti Misnan. Rehna Nyi Atih kaparengkeun masantren di hiji kiai nu jumhur. Nu perenahna ditungtung kulon Gunung Galunggung. Nah leres Nyai. Sareng saha jenengan Mama kiaina teh? Danya eta ari Mang Misnan mah keukuh nyaritakeun teterang jenenganana. Cing ayeuna mah Nyai gurawa wartos ka Mama manawi parantos mafhum. Pak Jamal ngalengteng. Salaresna mah Mama kiai teh nyaramana ieu pisan nu ayeuna sasarengan. Atih nuduhkeun ka Ahmad Kadmina bari seulir leutik. Oh Tuang Rama, nuhun atuh 1000 kali nuhun. Ku ayeuna Aden nu parantos bumela kapun anak Nyi Atih sareng enggal tumaros dupi jenengan Tuang Rama teh saha mamanawian wae Mama terang. Muka telah mah pun bapa tehnya eta Kiai Mursid. Walon Ahmad Kadmina mani lentong nakara. Kiai Mursid, ke kumaha tah dedeg pangadeganana Tuang Rama teh? Pak Jamal nyusul dumeh asa-asa. Moal benten ti salira Mama ku anjeun. Mung pun bapa mah gaduh dina yuswa rada sepuh. Sareng aya ti lastatu dina damis palih ti kiwa. Mursid, astagfirullahaladzim. Aden kutan toh segede kieu teu saangka. Pak Jamal ngarontok ka Ahmad Kadmina bari ceurik. Mama, kunaon nu mawi Mama nangis? Kadmina nanyakeun sanajan ancer-ancer manehna ngabogaan beja ti Mama Kiai Mursid. Teu sangka Aden, teu sangka Tuang Rama bakal jadi kiai masyhur. Sareng teu sangka bakal pendak sareng Aden putrana. Tobat teuing Den. Upami disanggemkeun mah ku Mama teh estu matak pika sedihun.
Sedang memang mama pribadi oge asa katempuhan gaduh dosa. Mama Jamal mani ngahing-hing ceri kawas awewe. Atuh ibu Jamal ge rembas cipanona malah kadbina kitu deui atih kabawakeun ngembeng cipanon. Mama, naon nu jadi emutan sedih kangge salira mama, sareng naon nu disebat dosa teh? Abdi teu ngartos. Mugi mama kersa ngariwayatkeun kadbina kacida panasareunana hayang nyaho nah sarua jeung nu diriwayatkeun ku ramana. Mama teh den sok tambih ka suat-suat. Leres waktos tadi mama ahli bobok, ahli tarok kasebatna. Da mama mah tara ngajalankeun saukur nginjem tangan teh sabenerna. Tapi tetep den mama nu gede dosana mah tong boron nu sanes. Tasi nyai atih ge uningaeun kalakuan mama nu angkara murka. Mama Jamal dumareda bari ngucur cipanon. Leres dupi salajengna kumaha mama Ahmad kadbina nyusul-nyusul. Kieu aden geurada ngukun nanging poma ulah jadi bendu mamanahan. Namuhung deui sanaos bari kitu mama teh seja sanduk-sanduk ka salira aden saparantosna ku mama dijujut riwayatna. Mama bade sumerah ka aden tina sanes kanten kalepatan bade diborom bade dihidungkeun nama teu langkung. Leuh mama sumangga geura saurkeun wae sok suma wonten sae sadalah kirang saena oge riwayat mama piraku abdi bade bendu sapertos nu disaurkeun ku mama nembe. Teu pisan-pisan abdi ngagaduhan emutan kitu Ahmad kadmina kacida panasaranana. Kieu den waktos kapungkur 18 tahun nutos kalangkung malih langkung panginten nalika mama masih bala kesenteng budak ngora can ngabogaan bojo-bojo acan tingongora oge mama teh kasohor jelema bedang basangkal jabati kitu mama mah kepiluan wae ku batur da lain saeutik mama ngagaduhan anak buah. Hiji wanci mama ngagaduhan emutan hayang gaduh bojo ka hiji putra tua kampung jenengan Nyi Esih. Saterasna ku mama ditaros nanging Nyi Esih teu kersaeun ka mama teh duka pedah ningali mama kalakuan anak goreng teu parok sareng nu sejen panginten. Nya mama teh balik nanyaan ngalong kewang bari hate mentegeg. Saterasna mama teu ngabogaan pucus atanapi teu ngukur kakujur naon pang ditampi ku Nyi Esih. Teu pisan-pisan mama teh mikirkeun katebeneran sorangan. Waktu harita mah tetep keheul ambak ka Nyi Esih wae sareng karamana nyaeta tua kampung teh. Nya ku kituna mama teh nitahan batur supaya pangmegatkeun Nyi Esih da sok ka pasar diiring ku badegana atawa babuna biasana teh. Dedeganana ku mama teh dibejakeun ka babaturan mama. Da can nyahon di rupana dedegan jangkung alit pakulitan koneng omyang nyaeta hejo carulang cek basa kolot teh mah geulis wae nu matak mama nepikeun ka kabung bulengan teh oge den. Mama Jamal diselang heula ku ngahulang tuluy ngargot cikopi nu gadarengekeun boh Ahmad kadmina boh atih mah mani colohok bari jeung semu kaget ka cida panasareunana hayang geura tamat ngadongengna. Salajengna mama kumaha atih pok buru-buru nanya satuluyna. Iyo nyai salajengna ku mama diutus tilu balad-balad di piwarang megat Nyi Esih nu biasa sok balik di pasarna tabus salapan atawa dina inditna pasusubuh. Nanging kumargi inditna mah ngabring aya kana muluhan jelemana ongkoh loba lalaki-lalaki jadi gagal teu bisa dipegat. Waktu baralik nati pasar nya rentang-rentang katinggal ku rerencangan atanapi balad-balad mama nu tiluan teh. Hiji istri gelis lenjang pakulitan omyang diiring ku hiji istri deui rupina babuna teh tetata sini deui ku balad-balad mama teh. Dirarejengan rek dibantun ka gunung nanging ngalawan si istri teh dugi ka diterlasan nyawana. Barang laporan ka mama yentos dipaehan kacida mama ngahulangna da lain kitu nurutkeun parentah mama mah lain kudu dipaehan
tapi kudu dipaling ka gunung. Upami teu daek singsionan ku pakarang, ari ieu kalah diparaehan, atuh mama teh gancang muru ka lebak, sulumput rek nempo mayitna. Kabeneran can aya nu maranggihan, barang breh teh katinggal ku mama. Astagfirullahaladzim, bat lepat sanes istri nu dimaksad ku mama nyaeta Nyi Esih teh nu ngajamal Cipanona nyalangkrung. Atih beki panasaran buru-buru nanyakeun tuluйna. Saterasna kumaha mama? Saha tah si istri nu dipateni ku rerencangan mama teh? Nyaeta horeng. Tah ieu pisan ibuna Aden, Nyi Astuti. Memang ngalaka ibuna wae ieu mah Aden, ibuna gelis. Aden ge geuning kacida kasepna. Hapunten Den, nanging sumangga mama pasrah bade dihukum gantung dibuang tinggi ku Aden. Nyanggakeun pisan kalepatan mama nu sakitu agungna. Rumaos mama teh. Pak Jamal maninya geruk cerik bari ngomong pegat-pegat. Ahmad Kadmina nyurucut Cipanona tapi manehna teu boga hate hayang malespati. Dah memang Pak Jamal sinatria nu daek ngaku kasalahan sorangan kalayan masrahkeun jiwana. Si putra tua kampung atih colohok tuluy nyuuh bari cerik. Mama teu kedah seueur carios kanggo abdi. Celik putih celak herang, caang bulan 14, teu geuneuk teu maleukmeuk, teu aya gantara kakaitan. Sawangsulna abdi nganuhunkeun ka mama nu tos kersa terus terang, ngangken tina sanes kanten kalepatan. Kitu oge da sanes ngahaja kapun biang, da tadina mah sejamat teni kanu jenengan Esih, putra tua kampung. Sawios tong jadi emutan, mana kitu tos kudrat maha kawasa nu mengkolkeun pamaksadan kapun biang Kadmina dumareda. Nuhun kasep, atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan. Aya dina kabijaksanaan manah Aden nu sakitu caang bulan 14. Mama muji kana kasadaran Aden. Teu aya 2-3 bangsana sanggam paripaosna nu kagungan emutan sapertos Aden kitu. Pak Jamal mani dumareda. Lupi nyai kunaon nangis. Pak Jamal malih kareret ka atih kitu deui kakara katempon ku Ahmad yen atih nyuuh bari cerik. Da tadi mah Kadmina oge ngarasa katungkulkeun ku obrolan Pak Jamal. Mama, piraku mama teu uninga kapan nu jenengan Bu Esih teh nyapun biang pisan. Nu pupus di Bandung 2,5 tahun nu kalangkung. Tembal atih bari cirembai Cipanona ngalembereh meseuhan pipi cengkatna teu Pak Jamal. Tuang ibu, ya Allah nyai, da nyaeta atuh mama nembean kawartosan deui. Margi kapungkur barang patua kampung aya ngadangueun wartos, rehna nuju dikakalakeun terutami putrana. Nya anjeunna teras ngaralih ka Bandung sapiri umpi. Nyadugi ka waktos ieu teu pendak-pendak deui mama teh. Numawi teu terang kagungan carogena tuang ibu teh, teu terang kagungan putra sing horeng nyai teh putrana. Ya Allah, teu sangka paingan sapertos nu bebolahan terong sami pisan dina rupi sareng pangadeganana oge. Persis tuang ibu nuju anom. Pak Jamal tambah cumalimba bari neuteup ka atih. Mama, nah teu ninga reh biijoh teh raipun biang pisan. Atih nanya bari neuteup ka Pak Jamal. Terang eta oge geulis yen biijoh teh tuang bibi, nanging manawi teh sanes palaputra bapa tua kampung. Da estuning rikipna keur anjeunna teu ngariwayatkeun sepuh-sepuhna. Numawi mama pribadi teu nyangka yen biijoh tunggal putra bapa tua kampung. Malih nyangka nu sanes deui wae. Nuhun atuh ari wilujeng mah nyai, dupi tuang eyang patua kampung di mana parupusna. Sami pada parupus di Bandung wae mama. Nya patutur-tutur wae sareng pun bapa. Salajengna pun biang nya saparantosna abdi pahatulalis. Abdi enggal dibantun ku pun bibi ka dieu. Atih nyaritana dumareuda keneh.
Ahmad Kadmina oge manitengat ngabandungan caritaan atih kitu teh. Nuhun ditepangkeun sareng diriwayatkeun sajarahna. Horeng ayeuna mah kapendak deui. Sagala dosa teh geuningan awal akhir bakal katalungtik. Boh ku ibuna, boh ku ramana, malih teu ku ibu ramana, ku putrana. Seolah-olah dosa perdosaan mama katuang ibu. Boh ka ibu Aden, boh ka ibu si Nyai. Ayeuna kapaluruh ku putra-putrana. Paingan mama teh make jeung aya sir ka Nyai waktos kapungkur nuju ngalajur nafsu ngumbar amarah keneh. Nanging hapunten we ka Nyai sareng ka Aden. Mama mah sakadar hayang blak-blakan tina sanes kanten dosa perdosaan. Kangge naon bade disumput-sumputkeun. Ayeuna mah da kapendak parantos ku putra-putrana. Karaos parantos ku Nyai oge. Kasaksian pisan kalakuan mama teh mahiwal ti manusia biasa. Estuni ngalajur nafsu iblis, pajamal sakali deui sasado. Terjadi salah sawios itu ieu mama nu parantos mah parantos wae. Kangge abdi khususna kitu deui Kang Ahmad panginten moal bade ngutik-ngutik nu parantos kalangkung-langkung tos benten deui jamana, benten deui nu ngalamanana kapungkur nuju karungrum nafsu. Geuning ayeuna mama tos babalik emutan kana sae tembal atih. Sareng salarasna abdi teu pisan-pisan gaduh emutan dendam. Margi kengeng disebatkeun setiap menit emutan tiasa berubah-ubah. Kitu deui mama tina awon jadi sae. Abdi ge cantang tos bakal sae salamina tembal Kadmina nyambung caritaan atih. Nuhun Den, nuhun Nyai. Ku mama katampi kalayan kabingahan. Mudah-mudahan Aden sareng Nyai sing dikersakeun kengeng kamulyaan. Rahmat sareng berkat tiang manon. Geuning tuang raka dendana almarhum sakitu kayang cita-citana. Ku mama disaksian pisan dugi kabobor karahayuan di Medan Danalaga sanggam paripaosna. Eta teh sakedahna ku urang dihargaan dugi ka anjeunna tos gugur. Tetep urang kedah ngahormat ngadama-dama kana naon nu disebatkeun arwahi Rohil Kudusna. Mudah-mudahan akhir baring supagi. Enjing atanapi pageto aya nu tiasa neraskeun cita-citana. Ari mama mah teu boleh ngadudua siang kalawan wengina. Pajamal kawas nu terus rasa. Ka ieu dua manusia yen cita-cita atih Tur Ahmad teh memang sarua jeung nu dicaritakeun ku Pajamal. Numawi eta teh mama sanes sing ngarelewe atanapi kagugat ku cariosan mama nu nembe. Nanging abdi duaan ngagaduhan hiji cita-cita hoyong neraskeun cita-cita Kang Dana. Satekah pola sate acana aya hiji pahlawan anu hak neraskeun cita-cita anjeunna nyaeta almarhum. Abdi duaan sejang ngajalanan ti payun. Mudah-mudahan cita-cita anjeunna tiasa kateraskeun ku abdi duaan. Kitu deui abdi ngadudua siang kalawan wengi nu aya dina kandungan atih. Akhir supagi di mana tos lahir kalayan dewasa sing tiasa neraskeun cita-cita ramana almarhum ceuk Ahmad Kadmina bari teu Pajamal. Alhamdulillah wa syukrillah. Aden sareng Nyai kagungan emutan kitu palai bela sungkawa kalayan neraskeun cita-cita tuang raka Jang Dana. Ku mama didoakeun siang kalawan wengina. Mudah-mudahan sing dugi nu dicita-citakeun ku Aden sareng Nyai duaan. Geuning almarhum dugi kagugurna ge tetep nyambuang seungit sadesa sumebar ka unggal daerah. Memang ulah helok upami teu wantun ngetohkeun pati sanes ge pahlawan. Dupi maksad Aden sareng Nyai pangnyumpingna heula mama teh aya pikeurseun naon kitu. Pajamal nanya bari netep tuluy mesem kawas ngarti kenapa maksudan nu duaan. Numawi jauh di jugjug anggang di teang. Abdi duaan sanes lantung tambuh laku dongkap tanpa sejak. Nanging manggul utusan kalebu ngemban parentahna rasa
nungusikeun sakujur badan abdi. Ronghea prasa nu setra medal tina asma sukma. Abdi duaan sami tujuan sejang ngabela getih masyarakat, khusus nama bela sungkawa nu parantos ti payun gugur, ngabela kabeneran, meruhkeun nafsuna kaum murka. Nanging di tengah perjalanan keneh oge abdi duaan parantos keuna ku pitapak, nyaeta disimpangkeun ku hiji nini-nini ka saungna. Salajengna dongkap ka saung dikoroyok ku balad-balad kitarpi. Abdi digebruskeun ka guha batu nu jerona 5 meter. Eta guha batu aya 2, hiji dianggo ngalebetkeun abdi, hiji deui palih kidul diangge ngalebetkeun atih. Alhasil abdi teh dipisahkeun. Kitu mama dodoja abdi di perjalanan. Ahmad Kadmina ngariwayatkeun. Bo dibinasa ku balad si Tarapi. Salajengna kumaha saparantos dilebetkeun ka sumur teh. Na kumaha akalna pangaden sareng Nyai tariasa hanjat deui pajamal gogodag. Abdi pangtiasa hanjat dikersakeun aya angin nu kalintang ageungna ngagelebug dugi kadahan tangkal caringin nu panjangna langkung ti 5 meter ragrag ngagolosor kana sumur nu kaleresan aya abdi. Atuh sami we sareng dipaparin taraje. Nya abdi naek kana dahan caringin, kitu deui atih tiasa dipaparinan taraje ku eta dahan kai. Teu ngemutkeun deui naon-naon, salajengna abdi teh mung emut kana bedog nu kamarina ku rampog dirampas. Atuh abdi lalaunan lebat ka saung rampog-rampog nu harita sarare tibra. Kalaresan bedog teh aya disiraheun kitarpi, teu seueur nu diemutkeun deui, bedog dibantun. Nanging saatosna nyepeng bedog, waktosna kabujang see pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.